dengan urang mudawama. Da kadang-kadang tersakedik lamun jalmi urang kali nyaeta geus apal henteu diapalkeun nyaeta kadang-kadang sok kageunaan ku khilaf. Naon margina sabab urang mah geus dibatas ku hadis Rasul al insanu ma'alul khoto wa nisyan. Manusia mah sok kageunaan ku kalepatan. Bila mana jalmi lepat nyaeta buru-buru nyaeta urang istighfar. Lamun urang kageunaan lepat nyaeta lepat jeung manusia buru-buru kudu nyaeutkeun pangampura, artina menta pangampura ku kalepatan eta anu tos dilaksanakeun ku urang. Kumaha teu lamun urang geus nyuhunkeun pangampura teu dihampura balikeun eta mah nyaeta urang lintang ti nyuhunkeun ka Gusti Allah nyaeta pangampura. Da urang syariat geus menta pangampura jeung papada manusia lamun geus teu mah jalankeun kalepatan buru-buru we nyuhunkeun pangampura. Da urang mah sok kageunaan nyaeta ku kalepatan, sok kageunaan nyaeta ku migawe dosa atanapi maksiat terhadap nyaeta sasama manusia. Mana